Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu Ibu Ema Rahmawati diajar bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna nyaeta dinten Rebo. Aya hal anu benten dina pangajaran dinten ayeuna nyaeta urang diajar naokan gitu. Biasa orang teh tepang lauk, tepang rarai dina kelas margi ayeuna teh saya kebijakan kanggo PJJ. Namun tong sedih margi orang biasa diajar di mana wae, biasa nonton YouTube, biasa nonton WhatsApp atau napi sajadina. Nah, materi kanggo dikeun ayeuna nyaeta sami sapertos minggu kamari nyaeta materi wayang, carita wayang ya. Namun kanggo dikeun ayeuna nyaeta urang bade ulangan harian. Nah, kanggo ulangan harian dikeun ayeuna nyaeta materina ngeunaan sabeureun carita wayang. Nah, ibu bade flashback lah bade ngareview carita wayang. Nah, carita wayang teh nyaeta carita nu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Nah, ieu teh asalna teh di India. Nah, numutkeun Kamus Danandi Brata, wayang teh asal kecapna tina bayang atanapi kalangkang. Nya hartina lakon wang-wangan adegan adeg-adeg jalma boh lahirna boh batina diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilakonkeun ku dalang bari dipiri ku gamelan. Ya, terus seueur pisan jenis rupa-rupa wayang. Nah, minggu kamari ku ibu tos diajarkeun. Tos dibahas naon wae rupa-rupa wayang, seueur pisan rupa-rupa wayang teh nya. Salah sawiosna aya wayang purwa, pasti aya wayang naon deui? Wayang suluh, aya wayang golek, terus teh aya wayang kritik, aya wayang titi, sareng wayang beber jeung rea-rea deui nya. Tah kumaha kanggo dinten ayeuna nya hirup tos siap nya kanggo ulangan harian. Mangga kanggo ulangan harian ku ibu linkna tos dipasihan aya di deskripsi YouTube ibu, mangga diklik eta Google Form mun sakali hidup ngesiana kumargi kitu namatak hidup kedah misina sing hati-hati kedah sing hati-hati ya kanggo ngesian ieu Google Form ya nyata ulangan harian kahiji ngeunaan carita wayang. Nah, tong hilap subscribe YouTube ibu, komentar-komentarna kanggo ibu, lajeng kanggo ngesian ulangan harian ku ibu di atos dinten ayeuna dinten Rebo ya. Tong hilap pasihan terang rerencangan sanesna pilih aya rerencangan nu teu acan terang ya. Hatur nuhun kana perhatosanana di antos sian Google Form-na. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kuring Sunda.